Nami abdi Andi Rajaka Alasin. Abdi kelas 4A. Abdi bade macakeun paguneman. Situ Ciburuy. Ratna kamarima abdi diajakan ka situ Ciburuy. Ulan diajakan ku saha? Ratna ku Mang Yadi dibonceng kana motor. Dusep resep atuhnya. Ratna nyasep atuh dusep. Ratna tumpang parahun teu. Ratna henteu sieun. Ulan sieun naon da moal nanaon ih. Ratna sieun ti kelebuh makaning Ratna mah teu bisa ngojay jaba meureun caina jero. Dusep nya moal atuh. Ulan nya da asa tancap kabajukan aya parahu di telebuh di situ Ciburuy. Ratna pokona mah sieun we. Dusep komo mun engke tumpang kapal mentas laut atuh. Ratna engke teh iraha. Dusepnya engke mun geus gede. Ratna ari geus gede mah nya moal sieun atuh. Ulan peda ayeuna mah leutik keneh karek kelas 4. Ratna apan mun geus sakola di SMP mah rek diajar ngojay. Dusep diajar ngojay mah nya ti ayeuna we. Ulan ari Dusep geus bisa ngojay teu? Dusep nya sarua we henteu. Ratna tuh gening Dusep ge tancap bisa ngojay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.